Jumat Kliwon. Bagi aju tepang deui geuningan ieu. Dina Kemis wengi. Aya sababaraha carita dina wengi ieu anu baris dipedar cu. Tapi omat ulah ngadangukeun Jumat Kliwon sosoranganan. Omat cu bisi aya nu maturan, bisi aya nu datang. Kade ulah ngadangukeun Jumat Kliwon sosoranganan. Ulah. Wilujeng ngadangukeun Jumat Kliwon. Ari keur serba susah mah sagala pola nu kurang merenah, sagala pola nu kurang merenah teh asa kasorangan. Sakapeung sok ngabandungan batur anu katinggali hirup senang teh teu susah kudunya barana, breh imahna, breh mobilna, breh gedongna. Sedengkeun ari kuring seuseut jeung seuseut we dahar sore henteu isuk. Sakapeung sok aral kana kaayaan, sok hayang megatkeun kahirupan, timbul rasa sirik ka jalma anu bareunghar. Nah ari batur siga babari neangan dunyana teh digawe kana serabutan, ngadon milu buburuh ka batur. Eta oge lamun parang aya pagawean, ninggang keur suwung mah kadang nganggur, nya ngadon cicing aya di imah we. Tapi dalah dikumahakeun, geus nasib jeung milik kuring meureun.
Harita kuring balik di imah salah saurang babaturan. Maksudna kuring ngadatangan manehna terek nanyakeun pagawean. Rumasa geus lila teu boga gawe. Kuring geus lila teuing nganggurna. Satengahing perjalanan balik ka imah, kuring ngahaja nyimpang heula di warung sangu. Lantaran ti isuk-isuk beuteung can kararaban sangu, kuring rek ngadondahar di warung sangu. Keur kuring dahar di warung sangu, kasampak harita aya anu sarua keur ngadondahar di dinya. Manehna ngadon bari ngobrol jeung tukang warung. Sigana wae eta nu keur dahar teh geus wanoh pisan jeung eta tukang warung. Dina eta obrolan aya nu jadi panasaran keur kuring. Matak sanajan sangu geus beak oge, kuring can waka balik. Tapi ngadon ngadedengekeun obrolan tukang warung. Beda euy, ari geus loba duit mah asa jarang dahar di dieu. Nya loba ari duit mah ngan anu batur wungkul ugu ya teh keur teu boga duit. Munjung teh sarupa kitu. Jorojoy kapanasaran hayang nyobaan. Sugan kudu munjung kitu. Lamun kuring hayang beunghar mah da geuning ari ngandelkeun ku digawe kana serabutan mah atung eneh. Geus kitu kuring langsung balik di warung sangu rek ngadon balik ka imah. Sajajalan eta obrolan tukang warung jadi kaingetan ku kuring. Jadi kataji ku eta nu disebut munjung teh. Samalahan mah geus aya di imah oge jadi inget wae kana eta dongeng munjung teh. Kuring aya hate make hayang nyobaan, hayang ngaroba hirup ku jalan munjung. Sugan wae kajadian. Lamunan mimiti narembongan sawangan kana kahirupan anu senang kabayang-bayang. Sakapeung kuring ngabelenggeh seri sorangan. Lamun parang aya nu ninggalikeun atawa aya jalma anu sejen nu ngawaskeun, moal henteu sigana kuring disangka jalma anu kurang waras. Can-can acan kejadian kuring jadi beunghar tapi lamunan geus anteng. Mimiti kuring rada tetelepek ngeunaan munjung ka jalma-jalma anu apal atawa anu nyaho kana ngeunaan munjung. Akhirna kuring oge meunang katerangan lamun hayang beunghar ku alatan munjung, kuring kudu indit ke tempat pamujaan anu aya di hiji daerah. Ku sabab geus nekat, kuring geus teu mikir itu ieu rejeng ieu deui. Kuring geus teu mikir itu jeung ieu deui. Sabab kuring geus ngarasa bosen jadi jalma sangsara. Singket carita, kuring datang anu kadua kalina datang ke hiji tempat. Eta tempat
nu aya di salah sahiji puncak gunung. Lamun mimiti datang mah kuring datang panggih jeung salah saurang kuncen pamujaan. Harita langsung balik deui. Maksud rek nyiapkeun sasajen anu kudu ku kuring disiapkeun. Minggang nu kadua kali kuring datang bari geus siap sasajen. Kuring geus gili grek ngadon muja atau munjung tea. Jadi ujang geus yakin rek ngabdi ka Kanjeng Ratu. Abdi tos siap bah, tos siap sagala-galana. Jadi didinya geus siap karena akibat atau karena syarat-syaratna. Siap bah. Pokona abdi mah hayang jadi jalma beunghar. Lamun geus kitu mah hayu tuturkeun Abah. Kuring harita dibawa ini ke salah sahiji tempat anu aya tangkal kai anu kacida jangkung gede jeung harieumna. Katinggali eta Mbah Kuncen bebenah sasajen anu ku kuring dibawa. Geus kitu tuluy eta Kuncen teh meledug meuleumnyan. Bari katinggali bibirna eta Kuncen kunyang-kunyem bangun anu mapatkeun jampe. Geus beres eta Kuncen ngadoa, ujug-ujug aya kejadian aneh anu karasa ku kuring. Eta tempat karasa inggil siga aya lini. Malah ku inggilna eta tempat kuring jadi ngarenjag. Lantaran sieunnya aya lini nu ngabalukarkeun eta tangkal kai jadi runtuh. Kuring langsung diuk deui seperti mimiti. Sanggeus ngadenge Mbah Kuncen nyarita. Cek Mbah Kuncen, kejadian eta teh tandana kuring ditarima. Ngadeuheus nepungan Kangjeng Ratu. Kaayaan di eta tempat sanggeus tadi inggeung jadi karasa sepi. Jadi karasa leuwih geueuman. Nah, atuh kuring oge jadi bet ngarasa aya sia keung sagala. Sok padahal kuring geus gili grek ngadon muja teh. Kuring beuki jadi ngarasa hamar-hamir. Jadi satengah hate. Lantaran kuring rek ditinggalkeun sorangan ku Kuncen di eta tempat. Sanggeus kitu, eta Kuncen indit ninggalkeun kuring nyorangan di eta tempat. Abah didinya rek ditinggalkeun sorangan di tempat ieu. Ari Abah rek ka mana gitu? Nah moal maturan abdi? Moal bisa dibaturan. Jadi anjeun kudu wani ku sorangan. Nah moal ayeuna naon gitu bah? Ya, pasti aya nanaon. Engke bakal aya Kanjeng Ratu ka dieu. Sanggeus eueuh Kuncen karasa
karasa tambah geumanana eta patempatan. Umur-umuran kakarek kuring nyorang aya di tempat anu sarupa kitu. Barjeng kaayaan tengah peuting. Nah, ari kusieun mah jadi we kuring teu inget papadon ti juru kunci atawa kuncen teh. Jadi salila kuring aya di eta tempat teu meunang maca babacaan ayat-ayat suci. Lantaran sok sanajan saeutik oge ari kana babacaan mah ayat-ayat suci aya nu apal. Nah atuh kajadianana sanggeus kuring babacaan kitu. Karasa eta tempatnya jadi karasa igeung deui wae. Malahan lain igeung hungkul, tapi ayeuna mah katambahan ku aya angin ngegelebuk sakedapan. Jantung ratug begitu tunggulan. Kawan jadi ngurangan. Kasieun jadi ngandelan. Niat anu geus buleuting mimiti datang ka tempat jadi leungit sama sakali. Nu jadi lantaran kuring oge lain kasebut jalma anu wanian, malah bisa disebut borangan. Ngarasakeun kejadian sarupa kitu puguh we jadi cingpuriding bulu punduk. Keur kitu ujug-ujug kadenge sora anu ngagerem. Datangna eta sora teh di hareupeun kuring. Barang kuring cengkat ningali ka hareup, kuring oge ngarenjak satakar kebak. Di hareupeun katinggali aya makhluk anu jangkung badag, awakna pinuh ku bulu. Katinggali panona bolotot, bari jeung sihum rangeteng. Eta makhluk siga anu ambek ka kuring anu teu eureun babacaan. Leungeun eta makhluk nunjuk ka kuring, bari manehna nyarita ka kuring anu keur ngayek-yek soaku kaayaan. Sakaping eta makhluk teh calawat, siga anu ninggalikeun huntuna anu rangeteng ku sihum. Nyingkah sia tong aya di dieu. Gusti Ratu teu narima didinya. Goat indit, teu indit, aing dikerekep sia. Eta makhluk muka tinggal pikasieun teh sukuna nenjrak taneuh. Karasana ku kuring nenjrakna eta makhluk, malukarkeun inggeungna eta tempat. Kuring oge langsung mundur bari geus teu bisa nangtung. Lantaran soak ninggali eta makhluk, malah kajadianana teu bisa nangtung. Api kuring ngorondang muruk ka imahna kuncen. Sok sanajan hese beleke, teu buru we kuring teu pindah ka imah kuncen anu tadi ngajajabkeun kuring ke tempat pamujaan. Harita kuring langsung gegedor karena pantau imah kuncen bari terus minta tulung. Lantaran nu karasa ku kuring mah sajroning kuring ingkah ti pamujaan eta makhluk teh karasa nuturkeun kuring. Kuring langsung ditulungan ku kuncen. Nya kuring oge can waka cacarita ka kuncen. Eta makhluk teh penggawana Gusti Ratu anu sok mere kasugihan ka jalma. Lantaran kuring ngarumpak pantrangan, nya teu ditarima malah teu bisa dipanggihkeun jeung ratuna dedemit Gunung Tampomas. Sanggeus ngalaman kajadian sarupa kitu, kuring jadi reuwas kareureunnakeun. Lamun teh mah kuring ngalaksanakeun munjung ka dedemit, pastina kuring jadi jalma anu musyrik, nu geus moal meunang panghampura ti Nu Maha Kawasa. Tadina kuring kurang narimakeun kana naon bae anu geus dipaparin ku Anu Maha Kawasa. Loba tanggah ningali ka luhur, teu loba tungkul ningali ka handap.
Kejadian ieu jadi ayah hikmahna keur kuring. Kuring oge jadi loba tumarima kana kaayaan. Da geuning senang jeung susahna jalma mah teu diukur ku lobana harta. Tom, are you in here? Sebut we adun ngaran landihan kuring anu katelah. Ari imah anu dicicingan aya di daerah Arjasari, Banjaran, Kabupaten Bandung. Kuring rek ngaguar pangalaman anu masih keneh aya dina ingetan kuring tepikeun ka ayeuna. Sok sanajan ieu kejadian geus aya satauna, hiji kejadian aneh anu kaalaman sataun ka tukang. Kuring digawe di salah sahiji pabrik sablon di daerah Palasari, Bandung. Digawe jeung sababaraha urang babaturan anu sarua kana nyablon.
Kusabab karena motor jadi gawe teh sok pulang poe. Ari kana kendaraan mah ti Palasari ka imah nu aya di Arjasari teh tepati jauh teuing. Karasa jauh teh di sorangan urang. Janggal langsung isuk-isuk kaluar sore. Nyalamun masuk jam 8 isuk-isuk, kuring balik ke jam 5 sore. Kitu jan kitu anu sok dilakukeun ku kuring. Pas ninggang pupun cerna usum hujan, kuring sok rada telat balik ka imah teh. Lantaran geus pada apal deui. Lamun ninggang usum hujan, daerah Palasari mah sok banjir. Kajadianana dina hiji poe saberes gawe kuring teu langsung balik. Lantaran hujan masih keneh ngecrek. Jeung di jalan lagi kabanjiran. Kuring ngajakan si Engkus ngadon ka warung heula. Kuring jeung si Engkus ngadon caricing di eta warung anu aya di hareupeun gerbang pabrik. Kuring ngadon barang dahar heula jeung ngopi di eta warung bari ngadagoan raat hujan. Meuli dahareun keur ganjel-ganjel lapar. Dun, mana balik teh ke Arjasarinya? Nya heueuh atuh, emangna balik ka mana? Nah, hari balik ke Arjasari mah nah tara keung di pelebah pengumahan Cimunguyeukna. Ah, meni kudu keung sagala. Kan urang mah saarah jeung didinya balikna teh. Tah, justru urang ayeuna mah moal balik ke Arjasari, tapi urang rek balik ke Banjaran, ka imah Uwa, jadi moal bisa bareng. Har, moal balik ke Arjasari, nyakeun we lah. Urang ek balik sorangan wae. Kade balik sorangan mah. Cenah, lamun malam Jumat mah sok kawenehan. Aya jin Ipri keur kawin. Teu karasa nyerelekna waktu di eta warung ari diselangku ngobrol mah. Asa cikeneh jam 5 sore. Ayeuna geus aya kana jam 9. Kaayaan di eta tempat oge geus mimiti jadi tiiseun. Lantaran maju ka peuting jeung di depan harita mah poe Kemis. Ninggang malam Jumaah. Biasa oge mun malam Jumaah masuk tiiseun jam sakitu teh. Hujan geus mimiti leutik. Cai oge geus mimiti orot. Kuring jeung si Engkus terus ngajalankeun motor maksud rek balik ka imah. Mimiti indi ti Palasari mah kuring jeung si Engkus bareng motor teh patutur-tutur. Motor anu ditumpakan misah arah teh di daerah Bojongpulus. Si Engkus mah nuju ke arah Banjaran, ari kuring mah muru ke daerah Arjasari. Basa indi ti Palasari mah kuring oge masih kene can ngarasakeun kakeung da puguh aya si Engkus. Tapina geus tepi ka Bojongpulus. Mimiti kuring ngarasakeun keung sagala. Kusabab kitu kuring ngajalankeun motor teh rada lalaunan.
Maksud nama sugan we aya ojek anu saarah ngantirkeun muatan ka Arjasari. Sok sanajan harita mah katinggali anu biasa rempeg di pangkalan ojek, tapi harita mah nu katinggali ojek dengan aya 2 motor. Asaku kabeneran harita aya hiji motor ojek anu narik muatan anu ke Arjasari. Kusabab keeng lamun kuring kudu sorangan mah nya kuring ngajalankeun motor teh ngadon nutur tukang ojek. Aya karasana ku kuring teu keeng teuing lantaran aya batur di jalana. Nah atuh can oge ngaliwatan pangumbahan Cimungeyeuk. Motor ojek teh eureun beri langsung mareuman motorna. Pamikir kuring kajadian sarupa kitu teh sigana tukang ojek keur nurunkeun muatanana. Nya kuring oge langsung we nyiap eta tukang ojek. Maksud rek miheulan manehna. Basa kuring ngaliwat ka eta tukang ojek anu keur eureun. Kuring ngareret ningali ka tukang tina spion. Katingali eta tukang ojek teh leungeunna gugu pae ka kuring siga anu nitah eureun. Can jauh ti tukang ojek kuring oge langsung meureunkeun motor anu keur ditumpakan. Basa motor geus eureun ujug-ujug selengseng bau hamru nu kaambeuk ku kuring. Kuring dua treret ngitenan sabudeureun eta tempat. Antugna kuring nyadar gening motor kuring teh eureun di palebah pangumbahan Cimungeyeuk pisan. Geus nyadar yen eta tempat teh pangumbahan Cimungeyeuk. Ulu punduk kuring jadi cingpurengkak. Ingat deui kana omongan si Engkus. Geus kitu panon kuring mancok ke palebah jalan anu rek disorang. Kuring ngerasa aya nu aneh di hareupeun. Dina jalan katingali siga aya tangkal jambe anu ngagoler. Nya kuring nelek-nelek ka eta anu ngajempat di tengah jalan. Barangku kuring disidikeun gening lain tangkal jambe. Soal katinggalina siga oyak semua anu keur maju. Beuki lila tambah jelas gening anu aya di hareupeun teh oray anu keur meuntas jalan. Ningali kitu mah mimiti kuring oge jadi ngarasakeun kasieun kusabab ningali oray anu sakitu badagna. Malah kadenge sorak geusik jalan anu disarada kagusruk eta oray anu keur ngaleor mulu kasusukan. Keur anteng panon mancon ningali eta oray anu meuntas. Ujug-ujug kadenge aya sora awewe anu ngomong. Kuring oge langsung ngareret kapal badatangna eta sora. Barang kuring ngareret beh katinggali aya makhluk sagigireun.
Anu katingali ku kuring mah ari beungeutna siga awewe. Katingali bukna oge ngarumbay. Tapi basa jelas katingali. Nah eta anu siga awewe teh panonangan ukur katingali bobodasna hungkul. Awak jadi ngeleper. Kasieun geus nyangkaruk dina dada. Eta makhluk letahna lel-lelan siga letah oray. Nu beuki angot kasieun. Eta makhluk tina cangkengna kahandap geuning awakna teh. Awakna teh bet oray. Eta makhluk bangun anu amek ka kuring. Malahan bari jeung nyebut-nyebut rek mawa kuring ka nagarana. Eta makhluk maju ngadeuketan ka kuring. Puguh we kuring tambah angot ku rasa kasieun. Kesa ngoprot saawak-awak. Rek ngejat teu bisa ngejat. Makhluk aneh tambah deukeut ka kuring. Atuh kuring jadi tambah soak. Karasa ngegelisir eta makhluk setengah jalma setengah oray. Karena awak kuring. Kuring geus teu bisa nanaon deui. Malah teu sadar kana kaayaan. Kuring teu inget di bumi alam. Awak kuring ngagoler di sisieun jalan. Jalan Pangubahan Cimungeyeuk. Sadar-sadar teh kuring geus aya di imahna salah saurang warga. Kajadian basa kuring teh inget di bumi alam teh ditulungan ku tukang ojek jeung muatanana. Nya harita kuring pada ngagotong dibawa ka imah. Deta tuh ujang mah netreg wae kumang dititah eureun heula teh. Aduh, punten pisan Mang. Abdi teu apa. Jadi lamun aya oray keur meuntas di palbah dinya, urang kudu eureun heula, malahan mesin motor oge kudu dipareuman. Kuring meunang katerangan ti tukang ojek jeung warga anu deukeut ka Pangubahan Cimungeyeuk dina malam Jumaah. Ngaliwat ka palabadinya bari jeung kaayaan geus peuting mah kudu ati-ati. Nya anu jadi lantaran dina malam Jumaah di eta tempat sok dipake kawinna ipri atawa siluman oray. Tadi mana eta oray meuntas jalan, urang teh kudu eureun heula. Lamun teu kitu manehna ngarasa kaganggu ku ayana urang. Sanggeus kuring ngalaman kejadian sarupa kitu. Kuring geus tara wani ngaliwat peuting sosoranganan ka jalan Pangubahan Cimungeyeuk. Kadang lamun balik dawe ka peuting, kuring sok ngadon milu sare di imahna babaturan. Sieun kejadian kapanggih deui. Kejadian kuring dipegat ipri di jalan Pangubahan Cimungeyeuk.
Tapi sekarang cu waktu terus tanya kapan Aki kita pamit lah kita uya ke tempat anu jauh cu Urang cekapkeun heula duwikeun ka dieu Jumat Kliwon ieu malam Jumaah payun urang teh sarangan deui Jumat Kliwon